Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang di palawargi sadayana dina acara nu parantos maneh nyaeta dongeng Sunda anu digarap ku Bah Anom Kartawijaya. Oge dina danget ayeuna Bah Anom baris nyanak cariyos eta nepi judul Munuu. Atuh supados teu nyangkolong kana waktos kumaha ieu cariyos teh sok kapararayun sakabehna. Hiji mangsa si Usman jeung si Udung keur uplek ngobrol. Manehna ayeuna si Udung cicing teun si Usman. Sabab disaprak lemurna keuna ku jalur. Disaprak lemurna keuna ku perumahan. Si Usman jeung si Udung anu akhirna manehna cicing di lemur si Usman atanapi di imahna si Usman. Harita si Usman jeung si Udung ngarek muka usaha, ngarek ngeureuyeun usaha ngamangpaatkeun anu aya. Kusabab ari ngandelkeun ngalamar gawe mah da sedik geus teu asup. Nya kapaksa we manehna teh berdikari usaha sorangan. Pok si Udung kadenge nyarita ka si Usman. Man, naon Dung, kumaha? Urang ayeuna usaha geus itu lain, ieu lain. Kitu salah, ieu salah. Bingung urang usaha naon ayeuna yeuh. Asa lieur aing lah pokona mah. Ada urang oge sarua lieur ieu teh. Geningan rek usaha kana bisnis teu ararapal pan urang mah bisnis naon ah. Heuh nya teh lieur aing oge lah. Pusing cing maneh sugan boga ide ayeuna yeuh urang da kamari geuningan urang bisnis binih cengkeh. Nu meuli geuning teh mah. Heeh. Hanas urang meulian binih cengkeh didarkeun geuning teu payu di mah nu meuli da meureunna eueuh lahan. Heuh. Komo di kota badi kapung ge emang geus eueuh lahan teh geuningan. Kitu unam caturna si Usman jeung si Udung. Bari regot kana cek kopi. Klepus udud. Urang mah ayeuna mah lieur dong eueuh ide. Ayeuna mah kieu ceuk urang mah. Kumaha lamun urang ngabanar togel? Sieu mah kamana karep. Maka jeung ngabanar togel si teh yang tewak. Ditewak usaha, ditewak. Untung si teh tong buka lawang judi teu meunang. Hayang di ieu mah ku inung maneh carekan. Oh, naon atuh? Atanapi urang jadi pemasang. Sarua wae leuheung wae mun meunang Kalah nu aya ge ludes si teh. Cik atuh cek maneh kana naon ya urang usaha ayeuna. Da urang teh kudu usaha ieu teh Dung keur masa depan, keur pikahareupeun. Urang teh kudu ngamimitian nabung teh ayeuna teh yang celengan. Pan berurang teh bakal kawin, bakal ngerumah tangga. Masa depan teh kudu cerah. Ayeuna mah awewe teh geuningan kudu loba duit urang teh. Sakieu urang beungeut para retot oge aya loba duit mah pasti loba nu daraekeun, Dung. Heuh nya atuh. Depelek urang diparaban ku jukut cenah teh.
Heuh nama kieu cek urang mah aya ide ieu. Kumaha lamun urang nyieun roda? Siapa? Kamana karep? Urang teh erek usaha. Urang buka usaha. Naon we? Lain ieu mah jol nyieun roda. Kos bolon rek rodaan sia teh nya tuluy. Aduh, lain sih teh maksud teh urang nyen roda, narik roda baso, narik roda jang, naon itu pokoknya mah roda keur dagang, narik dagang sangu goreng, atau napi rek dagang kupat tahu. Oh nyen rodanya. Tah, cek urang mah kieu dong. Cing kumaha dah. Cing rada bener ya sih rada bener mah ya. Kumaha ya. Kumaha lamun urang dagang nasi goreng di Cirata. Nah itu make di Cirata maksudnya kumaha? Apaan sih teh di Cirata mah ye mun peuting nu ngaruseup teh. Tara anu dagang nasi goreng teh. Lamun urang dagang nasi goreng di Cirata peuting ngider anu useup pasti bakal mareuli payu. Kela. Tuluy, ai roda yang naon? Padi dorong sia teh. Aduh. Didorong di mana sia teh? Apa dagang lagi kok di Cirata? Keur dagang kan useup. Ai didorong di mana? Didorong dicai. Aduh. Meni hayang ngebanting aing. Boa gelo sia teh. Piraku sia teh dicai ngadorong roda. Meni bercanda teh. Maneh mah bercanda begurau. Begurau teh meni garing. Dobol. Atuh da meni lieur Henteu kudu di Cirata yeuh rek dagang sangu goreng mah. Di Nutara aya nu dagang. Pasti bakal payu. Di Nutara aya nu dagang. Heueuh. Pan model di sisi jalan maning loba nu dagang sangu goreng. Ngajajar ningan. Teh mah basaingan. Oh. Jadi aya urang mah? Dah urang mah di Nutara aya nu dagang pisan. Tara anu dagang pisan. Di mana kira-kira atau cek maneh di mana? Lamun cek urang mah kumaha lamun di TPU. Di TPU. TPU ieu rel pintu rel. Eta mah PU. PU eta mah sia teh. Oh, TPU teh di mana? Di tempat pemakaman umum. Alah, sudung. Bagi dia teh bagi parah sia mah. Atuh saha nu meulina? Sia teh bangsa makhluk-makhluk gaib oge berhayangan berangakan. Tuluy mayarna kunaon? Kunaon sia teh? Ku daun. Kemana karep wae. Tong hore jangan bercanda sia maka aing bisa nyebut bagurau. Ari manehna bercanda mulu. Pusing aku mah. Alah, lieur aing we. Kumaha lamun urang dagang cireng? Dagang cireng. Dagang cireng. Di rodaan. Heueuh, di rodaan. Tah. Pan eta mah urang meuli acina. Meuli aci atahan. Sakarung, 2 karung, tah urang nu ngadonan. Jadi urang nu ngatur, rek gede rek leutik teh. Pasti batina rada gede. Oh. Cireng eusi? Heueuh, cireng eusi. Eusi naon dong? Eusi kaos kaki. Sia teh kemana karep wae. Nya eusi hakanun atuh. Bangsa Samara, bangsa eusi dengan batur ge cireng isi ayam. Cireng isi telur. Oh. Kumaha lamun cireng isi ulang? Geus tong goreng wae.
Serius kumaha erek hayu jadikan tah isukan orang mulai isuk-isuk orang nyen roda tah tuluy maneh isuk-isuk balanya meuli aci kamana ka itu ka TPU nya ka pasar atuh saya lebol heueuh hayu atuh ayeuna we ngeureuyeun nyen roda mah da beurang keneh teh hayu ngeureuyeuh hayu si Usman jeung si Udung ngahaget sumanget boga ide rek dagang cireng. Manehna nararangtung sarariap erek ngeureuyeuh nyieun roda. Gancangna carita si Usman jeung si Udung keprak-keprak. Harita si Usman jeung si Udung balanya mareuli tariplek, mareuli bahan-bahan alat-alat keur nyieun roda. Geus meunang setengah roda, setengah jadi maksud teh. Harita waktu kabur-burit. Si Usman jeung si Udung istirahat heula. Kalayan rencanana erek ditulikeun isukan isuk-isuk. Teu kacaritakeun peutingna. Gancangna caritas isuk-isuk si Usman jeung si Udung geus ngeureuyeuh deui nyarieun roda. Roda beurang si Udung init ka pasar. Maksudna erek balanya bahan-bahan keur cireng. Si Udung sumanget oge si Usman sarua sumanget. Dakar-dakar manehna nyarieun roda. Sakumaha biasana nurutan batur. Sanggeus beres roda, geus meunang encet, geus meunang make ban, geus tinggal make. Alat-alatna sabang saning katel gas jeung sajabana geus sarariap. Nyedek burit, maju ka peuting si Usman jeung si Udung ngadekul nyarieun cireng. Biasa disamaraan, kalayan make eusi, rupa-rupa eusi di jero cirengna. Aya abon sapi, aya abon hayam, oge aya abon kuda. Abon kuda. Merenya abon kuda mah. Rasa daging, rasa pokokna mah rarasaan araraya dirinya dina cireng. Dong, naon? Lain euy eta ulah gede teuing nyieunna, bisi rugi. Eta setengah karung heula. Tuluy eta supasupkeun bangsa eusi-eusina. Kira-kira sabaraha hijieun, sabaraha ratuseun. Tuluy ngajuana kira-kira sabarahaan hijina. Ngudag umum we. Ngudag umum. Pan urang sok meuli ningan di kota. Cireng teh 1000-an hiji ning. 1.500 aya. Anu aya eusian. Ayo anu 500 aya anu nyempring eusian. Ning teu ngeunah. Ta urang mah kumaha supaya urang rada gede bati. Hijina ieu orang jual 15.000. Mahal teh hiji teh. Moal anu meuli atuh. Beraku batur-batur ukur 1.500. Hayu urang 15.000. Sia mah. Entong kaleuwih. Da moal anu meuli. Atunya. Minyak meureunan itu minyak ta ayeuna 2 kilo heula. Da minyak mah awet, Dong. Awet minyak mah. 2 kilo ge bisa kapake 3 bulan. 3 bulan. Aya rek dipake kana buuk mah sia teh. 2 kilo mahi 3 bulaneun. Kamana karep wae. Sok sing bener atuh nyieunna geleng-geleng. Si Usman jeung si Udung sumangat pisan. Ai inung bapa si Usman jeung si Udung teu loba tatanya. Ngan ukur hayang ngabandungan nepi ka mana eta barudakna kasumangatan rek usahana. Modal dimodalan ti mimiti bahan-bahan keur roda nepi ka bahan-bahan keur cirengna. Ku inung bapa si Usman istuning sapinuhna dimodalan. Atoh bapa nama ningali budakna aya kahayang hayang usaha bungah
komo ayeuna geus kumpul deui si jeung si Udung ngarasa bagja inung bapana mah. Kacaritakeun isukna si Usman jeung si Udung geus siap rek init dagang. Pakaian saged. Si Udung geus rapih. Make kopiah. Make kameja. Make calana panjang. Make sepatu anu herang. Naon si teh cengiran? Ari maneh eta rek ka kantor. Rek ka mana, Dung? Nah, kumaha kitu? Aduh, eta maneh mun make kameja, make calana, sepan, sepatu menang nyemir. Siga rek jadi sales ya mah. Hah, si teh kudu katingali kece. Kudu katingali kece rek dagang mah. Maneh teh atuh tuh kudu hayang katingali kece tinggal ganti ngaran. Ganti ngaran naon si teh? Ulah Udung. Nah, make ulah Udung. Ganti we ku Ece atuh. Hayang katingali kece mah. Pan kece batur teh kece kadieu kece. Siapa? Begurau siapa begurau Mun karep dobol. Hayu. Orang ngerieuh. Kabur berang. Hayu. Ngan kira urang kira-kira kemana ya ngemitian. Kudu dihitung heula si teh. Nah, make kudu dihitung apaan geus eta cireng teh urang teh mah 500 siki. Geus 500 siki. Lain ngitung cireng. Ngitung nah urang teh kudu jam sabaraha ini. Kudu ka mana ya? Ngulon wetan ngaler ngidul. Tuluy ka saha ngitungna? Kumaha lamun ka itu? Ka itu ka mana? Ka Tongoh. Aya di Tongoh pananyaan tukang hitung. Saha? Baalit, ka Baalit kerayuk. Ngaca peruk Baalit malin tukang hitung. Tukang ngode eta mah. Geus hayu tuh ayeuna geus jam 8 meujeunna ye. Nama tuh. Si Usman jeung si Udung sanggeusna pamitan ka inung bapak si Usman. Amarena memiting ngeureuyeuh. Anu jadi tujuan utamanya eta parapatan ojek. Dihareup lumayan teu jauh teuing ti mah si Usman mah. Si Usman jeung si Udung cing garadik kalayan si Udung mangadorong roda. Ari si Usman nakolan pingan. Nakolan katel maksudnya. Supaya disada. Beri nanawarkeun. Cireng isi cirengan mana rangga. Teu kudu tatawarkeun di dieu dacar ngagoreng si teh. Engke di ditu lah di parapatan ojek. Pokona mah di tempat ojek urang-urang milih ngagoreng cicing we dirinya. Rodana tong didodorong. Kos motor mogok wae si teh kudu ngadodorong we aing turuy. Nama tuh. Gitu cek si Usman jeung si Udung. Gancangna carita si Usman jeung si Udung geus nepi ka pangkalan ojek. Tukang ojek cing rareret. Ningali jelema anu anyar pinanggih atanapi nu teu wawuh. Ngadodorong roda. Niat merek dagang. Reg weh roda teh di eureunkeun ku si Udung. Dihijikeun jeung tempat parkiran motor. Atuh nu baroga ojek teh cing parelong. Baritana tanya, aya eta jelema teh kumaha cenah. Joreg wae nu naroda di tempat parkiran motor. Atuh si Usman ngeureuyeuh ngagorengan cireng. Karek oge cireng asup kana katel. Geus aya nu ngurunyung tukang ojek nyampeurkeun. Ari mang eta rek naon? Maksudna eta kadon nu naroda di dieu. Kadon dagang di dieu. Pan sidik ieu mah tempat motor, tempat parkiran motor. Nah kumaha eta teh maksudna? Ya teh
pergi parkir motor. Lain ieu mah lain pergi parkir motor sia teh. Tadi ngancok si Udung lain pergi parkiran motor, nah make naon ulah di dia ulah. Lain ulah maksud teh paling itu paling pergi motor. Akhirnya eta cek si Udung lain pergi parkiran motor. Pergi parkiran naon atuh Dung? Pergi ojek ieu mah sia teh. Oh, tuh da ieu mah pergi ojek mang teh. Nah make ulah. Motor mah tutuna belah ditu. Ieu mah teh buah garelo ieu teh. Motor teh ojek-ojek keneh mang. Belah ditu. Ngadangkal dieu halangan ieu teh. Nya punten abdi teu apal. Ayo man belah ditu tuh di nu kosong tuh. Oh nama tuh mana segala ulah urang dieu mah nya. Lain segala ulah sia teh. Urang anu teu permios aya teu permisi. Jorok gue di dieu sia teh. Piamungun wae maneh mah. Oh nama tuh nam kabar itu. Si Usman jeung si Udung ngadorong di roda mindahkeun ka belah wetan. Anu lahan kosong rada lega di ongkoh. Si Usman jeung si Udung sibuk ngagorengan cireng. Harita ka ame ku tukang ojek jeung kuno aya dirinya cirengna memang kusengit pisan. Cing karurunyung. Alhamdulillah mareuli harita teh. Pada penasaran dina cireng aya rasaan. Kurunyung harita aya teteh-teteh ngajak turun tina ojek. Meureunnan maksudna arek mangkat atanapi rek ka mana teu apa. Si teteh-teteh nyampeurkeun bari pok ka si Udung nyarita. Eta ieu teh cireng teh sabarahaan, Jang? Cireng mah ieu teh anu rasa naon teh? Eta we rasa ayam, aya daging ayam. Aya. Tah nu ieu mah nu ayam mah 2.000. 2.000 nya sok meser 20. Panggorengkeun 20. Si Udung atohun manehna buru-buru ngagoreng 20 cireng rasa ayam. Hari si Usman nyiapkeun bungkusan kitu jeung kitu wae. Harita si Usman jeung si Udung katingali rada sibuk sebab jujol anu mareuli. Tah ieu mah 1.500-an. Mang ieu sok nya, sok carireng. Carireng ieu, marunuu. Cirengna ge mau nuu ieu mah. Nya. Oi, cireng teh mau nuu kieu yeuh. Duh. Bani kalem. Mun atuh make ngaran di dinya dina rodana euy. Oke ngaran naon? Ngaranna Udung atanapi Usman? Lain sia teh. Naon ngaranna? Mang anu pantes. Kumaha lamun ngaranna teh? Munuu. Cireng munuu. Pantes geuna ieu. Bener. Urang ngaranan make mah si munuu gitu, si munuu. Jadi geuningan Dung, anu munuu teh lain awewe wae, cireng ge aya. Sia mah. Aduh, pikiran teh kamana karep Sok lain ngoronyo, sok goreng. Gitu si Usman jeung si Udung. Kalayan si Udung dina pikiran nangis budeut. Yen eta cirengna erek dingaranan munuu. Gitu. Prawargi waktosna kabujang seep. Atuh urang cekapeun larugi ka dieu acara dongeng Sunda anu digarap ku Banom Kartawijaya. Oke, mudah-mudahan di dongeng sing janten panglipur kana kalbu pangubrahkan amanah malaman dari jantan hiburan. Sanes waktu sepatah pangdeui kapiatur permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios ka sakabehna.